Assalamualaikum, menuju bakso lansia di Dusun Mekarsari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Atas nami Maedoh, tah ieu Neng Reni si cantik jelita tiada tara. Tuh mugi sok ka para donatur anu oleh mana anu gaduh rezeki tu bumi nage. Maedoh teh alit, ieu teh jabat teh gaduh putra, terus teu damang. Yuswana tos 70 tahun. Nuhun ka Haji Emdoni, nuhun oge ka anu tos masih nuhun oge ka anu para tos Malaysia kana kaos grup. Iya tetong ditinggal ieuna pedulinya di komunitas Facebook anak-anak kan anu marasihan danana donatur nasi ya anu gagaduhan ye nanti mohon grup na paketuna amin. mohon kaosna kintu RD langsung meser da eta makan da Ibu Adina sebagai tanda terima kasih ya iya mah ditampil lainnya Bu namun biasa mudah-mudahan katampi berkah barokah Eta mah kangge meser sabun si emakna gitu. Mudah-mudahan nanti dia tek-tek kering aya nu nelpon ya Abah bikeun cenah duit ya sakieu 10 juta keur si Maedoh. Ya, amin alhamdulillah gitu. Mugi atuh Maedoh teh hirup nyalira ieu teh da gaduh putranya gabung. Tuh. Soalna jaban teu damang alhamdulillah ku masyarakat sekitar ge paduli di dieu sok marantosan narungguan. Jadi tos setiasa kumaha-kumaha pisan we. Teu damang kieuna teh.